Tah, iya tehnya tekan tinggalin nomor oge-nya. Halo. Halo, selamat siang dengan Ibu Malako Malasari. Selamat siang. Saya Iya. dari aplikasi Ada Duit mau Oh, menginformasikan untuk segera melunasi pinjaman Ibu pada hari ini yang sudah jatuh tempo. Oh. Dan bila Ibu tidak segera melunasinya, informasi Ibu akan kami sebarkan. Baik, Terima Pak. kasih. Iya. Kang. Aya naonnya mira riweuh kitu. Iya, aya telepon ti si pinjol mana duit teh. Erek kumaha mayarna, Cing? Babah gampang gitu. Cing langeangan lo bayar. Kumaha tos beres si pinjol teh? Geus lah, gampang kerabah mah. Nya atunya ari kitu mah ayeuna abi erek masak nya. Keuna teh. Deuh. Gas nageng Bah, kemana ieu gas? Pan dijual jeung mayar pinjol teh ya. Ieu teh suku teh mandi nyareri nya bari kurang teh bari mikir ieu teh. Ieu ge macetan sorangan mangkani ieu teh 2024 nampo berita mah deh ieu teh cenah nya zaman teh kieu ai urang kehirupanana kieu wae. Salaki urang teh saukur supir. Kadang aya muatan, kadang henteu ieu teh. Makanya budak teh sekolah teh ayeuna teh geus bayaran deui wae. Kamari nya meser buku, meser ieu. Kumaha deui ieu teh? Iraha nya. Mana? Kernaon atuh? Tah, kadengeun sugan eta teh nya. Aya naon atuh gelandang-gelandang wae. Teh nyawa salaki capek karek datang imah hayuh we. Ngomongkeun salaki kurang naon atuh salaki teh. Geus capek gogobrol dengan muatan ieu teh. Kumaha ieu pamajikan teh? Sok nyuguhan kopi. Boro-boro kopi atuh Bapak da ieu oge beas oge eueuh urang teh. Ai eta mamawakan tos naon eta teh. Tas neangan orderan eta teh. Oh ya heueuh atuh meunang teh orderanana. Acan mana? Da sabar lain karena usaha mah. Lain bapak teu usaha geus can milik na meureunna. Sabar. Kudu sabar wae kitu. Ieu mah kudu dahar jemak sabar. Aduh, isuk-isuk ngopi ya. Luar langsung mantap pokoknya. Aduh, mana jakal uduna eueuhnya kemana budak teh? Tong, atau? Panggil Otong. Dia kasep, babang ngelarang. Pangmeselkeun rokok kabi anak. Rokok baba biasa nya. Jung kasep jung. Tiba. Ih, geningan ieu mah. Bapak. Ai rokokna ka mana? Ya mana gak boleh beli rokok terus, gak sehat. Ih geningan sekolah teh geus balik deui. Kunaon kitu? Aya naon di sekolahna geuning geus balik? Wah, geuleuh sakola mah soalnya babaturanna sok ngomongan wae jeung ngabuli wae. Mau naon cenah? Makana Macul gitu. sok macul jeung nyupiran mobil wae tak. Kunaon cenah? Bisa ngomong gitu. Ai bapak etana kumaha gaweana? Gawe nama make dasi Luar kota gitu. keluar kota. Kan bae kitu da si babage bisa make dasi gitu. Naon, aya naon. Make dasi kitu heuh kumaha. Cenah eta budak cenah di sekolah cenah aya ngomong cenah tuh cenah bapana tukang macul. Sing sabar we teh. Da hirup memuir cek Pak Ustad ge panya. Bapak rek ka kebon heula ieu. Eta rek ka mana? Ih, pan rek ka kebon meh gaya meh budak teh era. Ieu teh kacau pisan. Bapak minjem HP. Cicing heula budak leutik mah. Akan pembalasanku. Kenapa si babanya? Kenapa? Itu si bapak itu main siwot terus. Itu gak mau gantian main HP-nya. Aduh, iya mah ngaganggu wae kolot. Ker ieu
Keur ngelamun, keur mikiran segala rupa mani enak-enak. Gajing ke si babana wang ieukeun ku mamahnya. Naon cenah ieu teh main slot wae pengelehan pisan cenah ka budak teh. Naon slot teh? Cicing ieu teh ieu. Mending mun Keur meunang. Nah gitu. Keur meunang. Cicing tuh. Atuh menang mah kajet si otong mah kitu nya. Kajet. Tuh jenengan saotong teh. Kakara balik mah. Otong, nembe pulang sayang. Otong, udah pulang sekolah tuh senang. Ada apa aja di sekolah? Ayah bion, macam-macam. Ada Maika. Ini jajannya nanya banyak. Mana ge warah anak teh. Tong jajan jeung jajan singka diajar singka bener. Nurutan saha atuh ieu teh pasti indungna meureunnya. Tuh kan, uyah matara TS kaluhur. Kawas bapana we nu sok ngopi di warung si Iro nu bari sok toal-toal eta nu janda ganjen eta. Nya